Becer gawe gesan beres becer hayang. Sebelum kalian nonton, jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe, dan jangan lupa klik juga loncengnya. Gemuk sawah tuh. Burit budak eueuh di teu euy. Kana aya. Jukut cenirarat ini dipitah teh. Tapi dah ngunaheun kene nyantai heula. Lumayan we jeung dahar-dahar wae mah. Paribasa jeung pada oge lah kararan jukut mah. Asa kaingetan papatah si Ocol. Jelema mah bijil ka dunya temuana naon kembali deui kalau temuana naon ini saru deui inget kene urang teh ulah putus asa mana guan Pak Haji orang teang itu Pak, baik Pak. Wah, kenaon menyendiri. Biasa kita kalau anjuku tapi hoream jelas ini. Kurang itu mana? Wes itu tuh di tah malahan jukut tapi kayak hoream euy. Itu dupe? Tadi dupe banyol pada nempel wujur kena kai. Marap ieu teh rek gemuk ke hoream euy. Budak eueuh di kota. Siap. Nganter budak teh euy. Naon? Penit deui kuliah deui. Ini deui. Heeh. Kamari ka bogohna tur mana deui? Mana? Kamari katawan. Oh. Jadi tuh kumaha tuh merana tuh batuan UI. Luka tuh.
Pamitan heula teu. Tuh, ngan salam cenah ka si Uru ngomong nama. Lain eta teh bonerek mikeun teh kan datoan gitu. Ah, ada mahanya record mah nih. Penting mah nyaheun lah kabrak di dieu gitu. Oh, bener. Dah aya masalah tato mah eta mah warna hungkul ieu sabah hatena. Tatoan meureun riweuh tatoan hate mah. Busuk. Mana ge kapan tatoan? Eta tato ya? Tato. Operasi hungkul lah tato mah. Jadi masalah ieu. Alhamdulillah lah. Tapi gening ari pandangan batur mah beda gitu tah. Goreng ya. Goreng pandangan batur mah. Jadi cek didinya oge kan. Batur mah nempona di luar gitu, teu di jero hate gitu tah. Tak urang ge era mah era boga pimpinan tueun tatoan gitu. Tapi kan lah bae gitu udah yang penting mah nya kayak udah kurang gitu tah. Jeung naonnya lah Dek usahanya. tah eta intina mah dek usaha lah. Mana teh ngarit? Bedeung deui ah. Gede? Deui. Soream. Kai teu digawe kumaha tuh da. Tuh gitu cenah gemuk, cenah ngarit budak leutik eueuh di apaan? Budak urang. Eueuhnya. Tuh, sing ka mana ulin mun ka hede. Da kermujuhna sih gede kitu mah. Kermujuhna ulin. Mun si Haji wae teh ieu kamari beres bigaweun nih. Bayar-bayar. Acan. Ingin ngomong apa sih Becer Haji? teu diberes ente. Geus ka budakna. Ingin ngomong apa sih Haji euy cobaan. Sugana teh lowongan. Tadi mah di itu tuh si Haji teh. Keur kencai tadi teh. Banyak jadi macul ge. Maculnya. Macul. Bayalah. Lagi kamu itu salah gawean anu di itu nu hanap. Gimana? Tah nu di hanap. Oh, cenah salah cenah mah. Salah urang ngagawean anu tetap apa sugan teh anu lain ku mesin, eta na pegat wae pembeana. Kasih aja jeung menurut gue mah. Coba sawahna sih eta mah si Haji mah. Ah, cobaan euy. Da mun uing teh digawe kumaha tuh da. Kahiji kan sing boga kolot. Boga alo. Nubuan si Haji. Oh. Urang kamari ngagarap si Haji mah kabeh ku urang. Pokona mah Aya ketang situ tuh nu beungeut teh deung sa. Skobed. Eta. Eta ge cenah nu Haji cenah urang ge cenah ieu cenah. Oh, tuh cing teh balik deui kan. Kamari teh beres gawe teh usaha teh mah ketang sabana kita apa. Gobe teh. Skobed. Mereka Haji cenah ngomongna. Coba. Oh, sing mana yang pung kerbujangan dek gawe. Doh, Oh, atuh. Da karunya indung atuh sanu maraban meureunna. korban mah lihat tuh. Oh, nu mere daharna kitu tah gitu. maksud teh. Karunya ning jaba bapak eueuh kan geus eueuh kitu geus maot. Kalau sabelah deui tah lah mudah-mudahan mah nya anu di luar itulah teh da luar kitu di luar sana kitu tah. Mudah-mudahan mah nya sing Nyaraah lah nyaraah lah ka kolot kitu nya pupuriheun. Ayanya nya disia-siakeun kan ari geus eueuh makan hanya ka kena kitu tah. Mudah-mudahan mah nya sing nyaraah lah ka kolotna kitu. Mun mana digawe di si Haji mah bareng jeung urang meureun. Da nya atuh da urang makan aku dan kamu udah purit-purilitan. Aya ieu. Alah. Oh. Popokaneun si Haji teh. Di mana? Kan baru itu tuh. Oh. Oh, baiklah mopok ge lah. Urang mah isu teh meureun bagian tebar meureun. Oh. Apa tebar teh mana? Oh, nu ieu lain. Ku tebarkan pesona ke setiap wanita. Kalau gembira ke blog. Oh. Nebar. Heeh. Isuk. Isuk. Beri becer sekalian lah. Nu kamari can dibayar Becer ieu mah. Nu kamari. Kalau kamari. Oh, sani bayar. Acan muan si Haji kamari ge. Go wae. Budak sekolahnya. Sekolah teh lah mah pare deui pan geura corona eta. Masuk ada pinter-pinter belak deui. Jadi perpanjang deui pareana. Mudah-mudahan ulah putus asa lah. Eta ge osok digajarkeun di imah. Pan urang geus ah dulu baleutik ieu mah tuh. Oh, beli kuota eueuh anjing teu beli. Belajar depan kudu make kuota. Bener. Teu beli kuota urang kumaha anjing. Mau bisa belajar, belak deui. Urang semangatan we budak urang teh kitu. Cenah belajar deui, cenah pinter deui lah. Osok di imah teh geus eutik-eutikeun gitu. Mun loban mah ngedua ke hede.
Dah tuh mumpung pere ongkoh meureunan. Aya kuta pakai permainan. Ah, kacau euy. Amatang kemah kudu dia. Amatang kemah kudu dia. Amatang kemah kudu dia. Belajar teh. Kalau modal tuh. Tak kemah. Barang kemah damping belajar teh, damping. Yo, mun eueuh kuota jual HP belikeun kana kuota. Belajar nama kenal. Ngawimpi we geus beakeun eta mah. Yang jual sawah itu payu-payuin teh euy. Ulah euy, mun bisa mah ulah ngajual sawah. Soalna kan urang kudu mikir deui teh ngajual sawah teh. Ulah kena-kena urang ayeuna keur kieu ngajual anu, ulah kitu. Ayeuna kieu nya. Kan jaba budaknya anu panggedena awewe rek kawin. Kan eta teh meureunan buat ting. Didinya teh eukeun pek kitu serahkeun ieu mah jeunkeun we naon tuh kan manfaat. Kemarin ge tarik lah lain tarik kawinnya gitu, anyaan hungkul. Si eta teh ka bogoh budak di dieu teh, dimenantueun teh. Kan ngomongna kumaha rencangan, urang teh lieur heuh. Kumaha rencangan mah saanu kawinna, tapi kebalatna dikieukeun. Geus urang ek nang la minum manis gitu. Kamu buat ting isu pageto meureunan aya. Anu da balaga euy terus teh budak teh euy. Da engke ge da mudah-mudahan mah budak di dinya ge bisa ngarobahna da. Mudah-mudahan mah. Pasangan oge lah pasti aya ieuna kitu atuh. Amin mudah-mudahan. Mana cenah boga ka Bogo? Acan lah jomblo kieu aku mah. Aya tuh rumah urang ada. Ucap rukui di sarok kajak eme. Emang aku cowok apakah? Dikieu teh hayang kawin win aja eme pasti jos. Duh kayak nanya ka kolot euy ah. Ulah ketang. Usaha sing bener. Heeh. Geus pas urang kieu yeur. Da mun cek kolot meureunan bae sok bobogohan mah pastinya geus kapikirnya bahasa kolot mah meureunan nya. Pasti lah pengalaman Pak. Dirinya oge pernah ngomong meureun ka budak lalaki meureunan. Ka budak awewe. Awewe lakinya. Awewe laki leutik lalaki tah pasti pernah ngomong meureun ka anu gede. Sok bobogohan ngan pulah pilih kita. Bisi bila manana geus rumah tangga hek teu bener kitu. Ting teh erek heula euy na teh pula pilih heula sugane ada yang mau menerima aku apa adanya. Urang mah kieu doa. Urang jadi kolot gitu. Henteu pulah pilih euy, nu penting mah lah kumahanya euy. Nyangeun lah ka budak urang sakitu. Ngan kitu kinnya kitu. Inti namanya. Inti nama gitu kan. Nya di balik eta teh urang kudu berpikir deui nya bisi teu bener teh kitu nya. Hari kieu doa. Kasebut kolot jadi kolotnya. Teu kudu ieu lah, teu kudu naon. Teu kudu gede nganggo ka kolot mah penting gede longokan atoheun kalau jadi kolot mah. Bisi imang jaga rumah tangga, kelompok ka kolot. Kulinan lah gitu anyangan atoheun kolot Pasti bener. Kira eta acara kawin teh budak. Masih kuliah Masih kuliah. Masih beres kuliah meureunan. Bobatuan urang meureun datang nya engke jeung kolotna. Apa teh urang mana teh budak teh? Orang hareup. Kawin ge lah pasti milu meureunan. Heeh. Mau ingat di ditu ti dieu meureunan, ngabantu ieu di dinya meureunan naon. Bantu di ditu naon kitu. Aku sama dia teh udah best friend gitu ta. Dan aku dan kamu udah pupurilitan bagaikan benang yang terkusut tidak dapat terpisahkan. Anjing. Duh, kalau kira ngarit Burit ku dengan budak teh wae uin sih hade. Kuing ngarit euy sarua ngarit jukut. Ayeuna mun sedang deui ngarit. Jukut dititah duh mun hoream ieu teh. Ek dilawan euy horeamna lumayan yang dahar. Ek ngurad ieu ye waktu wae euy. Waktu gaweun gemuk acan. Apa mah itu. Geus raeng kitu gara raneng ha. Tah, wae cenah. Weh. Uing ek ngarit heula bisi dicare kanan euy. Sok heuh. Coba dititah. Sok. Tuh hayam teu dampihkeun deui blog teh ha. Ieu mah pelakan saji di baralaki ha. Kesempatan euy jeung meta gawe ieu mah euy. Gawe di dieu merah cuma jauh euy. Masih haji euy.
euy, beneran dek meta gawe. Ye! Aji! Ih. Kadang ieu torekna untuk cenah si Haji teh. Tahu deh kan euy. Wah! Kalau lewat aja. Gimana teh? Beku kulunuan. Yang si Haji euy. Bisa disajikan itu di gorengan tuh nemalan. Di karengeun. Kemana aja euy? Apal? Lagi nyokot bayaran? Heeh, kemari. Wingi sarwarek mentaan gawe euy. Di mana-mana? Euy, geus ti hareup pula ngan neangan ngomong ka si Haji mintaan gawe. Urang yang bisa si Haji euy kemana aja mangga henteu mana? Tuh kan itu ka kebon juga nama. Kuing tadi di garawan teh teu melong-melong. Ting torek ting naon si Haji teh. Bayaran euy. Nah kemana mana? Buburu heula kan masih ajeun lah. Oh ka ditukan ya? Da cuma sapoeun ieu da. Coba panggil euy, urang kan nyokot ke Haji tuh nya. Oh jing. Hah, siap. Oke, pambejakan ku urang mana yang gawe teh? Oh. Heeh, siap. Yuk. Oh, uing ka deula. Heeh. Alah. Marala euy. Poho teu moal sapu. Alah. Itu muga turunan euy. Turunan euy. Sapu. 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 Lain sapu ima ah. Ini sapu. Ah, bersih ya nama. Beres lah, bersih. Alhamdulillah, alhamdulillah terima baralah air malingi. Alhamdulillah beres euy ah. Sapuna. Bikin runtah di marana wae ieu ha. Keperawatak ieu. Si podo mah di luhur euy si seger bersih. Bisa sawah euy. Yo bos Haji teh, luhur mun ah bersih euy. Rape has Haji teh ah, Haji ngan duit eueuh kieu ye ah. Bocol euy. Dah. Haji tuh. Gimana wae tuh euy? Menangan di dinya eueuh ah. Coba bersih. Sapu lah. Kumaha tuh? Ayo. Oh, bayaran? Oh. Bengke di maksudnya? Dengan kau ke sapu lah. Beresan? Naon sapu? Heeh. Geus beres. Kayak di mana kagok euy. Atuh kadieu neangan di sawah eueuh. Sama duit. Aya mau nario tadi teh. Di mana? Di sawah teh. Urang mah senang dibayar da cenah. Oh, si tadi emang geus penting urang ka ditu. Urang penting ke kamu eueuh. Kayak orang ka imah di dinya teh nya. Siap. Heeh. Bukan si Dario geus ngomong kamuannya. Heeh. Si Gobet geus penting urang ka ditu sekalian. Udah di mah telat wae lah. Udah kamu mah eueuh wae gitu dah. Salah gaweana meureun. Lain salah deui fokus salah luhur dan lu handap nih mah. Enggak dibikeun tuh ka imahnya ka ditu. Heeh. Gua jadi butuh ya. Kamu kudu aya. Heeh, siap. Karena bisi urang ka ditu keteu deui kamu. Oh, orang di kebon di itu. Kebon? Nang domah heuh. Oh, siap. Heeh. Cah. Badangnya domah teh. Campur aya anu badag nu leutik. Oh, dua rupa nya. Ah, berajal aya beureum kana. Isi ngaranan. Hah? Ngaranan teh Aya ngaranan hiji, Sa. di ngaranan dua kata. oh dua. Bargola di Bargados. Anu bikang sangarana. Bargados. Ai oh nu laki sebar gola. Bargola. Ah geus ngaranna mah. Kayak tuh Aji mun buka duit meuli lah hijinya. Tadi tuh euy, Sah. baturan. Lain tadi kamari. Baturan.
Kamu bisa apa ngomong ke si Haji mah tapi gaweun ya gitu. Oh siap, aya pegan mah loba di kebon kan mendaekeun mah. Pas dirayekeun asa eta mah dadaekan jelema mah. Bang ieu nanam ieu lah, kacang sisil. Kayak gitu diantar ke urang ke Hajinya. Siap, bari nganter ieu bener kitu ya. Heeh, siap. Tuh. Boga boga pagaweaneun jeung kamu euy. Daek teu? Daek lah, naon sih daek lah itu mah. Sapu euy. Ieu Haji ngeri cangkeng euy itu sareng Siap, beda. apa mana? Tuh nuhun mah geus eta narang mah geus nuhun can. Oh, siap. Bae nya. Siap. Ngampur aja bae engke lah bayaran sakalikeun. Siap. Bagaimana? Bagaimana sih? Nuhur. Oh, siap. Ieu napang geus nuhurun. Kamu daek? Daek ya. Mana sih? Tah ieu sapueun mah. Oh, mana sapuna tuh apa? Dari sapu atuh. Kecil euy. Tuh. Sapu euy. Jadi sapu teh? Euy. Hah? Sapu ka mana euy? Sapu? Heeh. Ya, sapu. Ah. Ieu sapu atuh. Nah, dinya sih euy. Da dinya mah lila atuh da. Wah, atuh. Deureuyan heula bieu teh sagodong. Bisa kitu nih. Atuh da turunan dari saya mah. Yang kasih Haji aing euy. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ji? Ya, alhamdulillah. Kamu bersih, Kang? Nuhun, Ji. Tuh, mun mangga. Kaman awa itu Haji teh? Aya wae lah di bumi we. Aya di ondangan. Kamari we 3 Garut ondangan gitu. Di Garut ya? Heeh. Naon, Ji? Ondangan biasa lah. Pengawasan. Yang keban penting kan kasih ocok ieu mah bayaran di pokok. Kudu ka Garut kamari. Bayar karunya atuh. Penting sekalian. Duh, Kang. Kumaha damang? Alhamdulillah. Ya. Kang, ayeuna teh makam saha, Kang? Oh, pengunjung mah itu ke makam keramat. Oh, makan keramat. Mana kesebabna kaniharna. Nasabna yang jago. Ya. Oh, yang jago. Oh, jadi kita sudah diurus nanti ku akang tanya. Oh, muhun ieu teh. Abis sami kita sapu tadi teh. Kira sugan teh aya akang gitu teh. Nggak sapu. Ya, bisa tinggal 2 kali. Oh, sapu teh. Muhun. Kamu setiap minggu ada kade teh lah udah lagi keribur. Di kesar Saya gitu mah saya. Di kesar ngerencang anu kade teh, Bersama cocok. kita. Kita ngebantos ya lah gitu. Bersama gitu lah. Alhamdulillah. Kang berangkat atunya. Yuk. Ya, atunya bilujengnya. Mohon ya, assalamualaikum. Salam. Ngopi euy. Oh, kopi. Heeh, mau kopi udud pantas di kieu mah. Siap. Naon deui pegawai Pak RSKB ge. Oh, Heeh. satu seorang mau kalanya. Jeung sayung bisa mah Ji. Kopi, cai, Heeh, rokok. rokok. Siap. Wanian eta ka haji. Lah Ji kali-kali urang nitah ka Haji. Tuh tenan naonnya. Kapan dia Ji? Yuk. Panas kita foto. Pukul waktu ke Ji gua ditah mah. Kali itu urang nitah. Kan bae cuman kopi euy Ji. Ngapa Ji? Ngapa Ji? Bayaran warga nita haji lah. Ya, jangkar. Mun Ji euy. Kita kopi ku kamu kopi iya kopi selamat tinggal iya kopi kapal Titanic. Ya. Iya jarum kecos rokokna. Yang acan bayaran Gimana tuh Ji? Terus sakitu mah. Oh, antara naon masuk pakai deui wa panas haji teh. Pereng itu Ji atuh. Nuhun.
itu mesan sabatang punya. Sok ge. Buru papanasan. Heeh. Panas ceuli harang-tarang lah bisa beresananya. Kata kira kok haji mental. Dah, bayaran tuh dibayar ya. Euy ah. Karunya akan budak teh euy. Kenapa maneh? Col. Karunya akan kieu euy. Yo, anu kajakan gawe eueuh deui sapoeun. Nanti haji bete euy. Ayo hayu isuk sore bayaran teh. Ayo udah teh euy. Bawa dibayar sia. Ah, lah aku kira ku haji mah mayar. Coba uing ek miru gawe kasih haji. Enggak setiap brokeun kan cenah aja pikeun di kebon ngomong teh. Gitu. Ya aja urang barengnya ka haji heuh. Ya, Sia dibayar, ayeuna rok haji deui. dibayar moal. Lah, aya mah maneh pernah gawe. Yuk urang ngobrolkeun yuk. Oh iya tuh. Yuk, langsung ngobrolkeun. Terus aja ke budak sia goblok. Ah. Haji euy. Sawah garokeun euy. Ieu mah ku nambahan di pagawe mah euy. Hiji dege cukup lah, jangan garok. Jeung kebon meureunna ieu. Koredeun. Beneran tuh. Lu tos haji. Kurang dari wasio. Lumayan pas beneun. Tahu lain tuh. Cing ruas among. Jangan haji, ulang-ulang lah ayo. Pikiran ieu euy sawah. Naon pikiran sawah? Sok garokeun. Kabeneran haji we rek minta gawe ka haji teh. Minta gawean? Oh, Kabeneran atuh. Aya naon? garokeun jeung kebon we koredeun daek. Daek lah, Sok atuh daek mah. Dira mulaina. isuk we. Isuknya saya mah kagok lah nang terburitnya. Oh. Cocol kumaha cenah ek minta bayaran. Aduh, hampura euy. Cuma duit enak isuknya di imahnya. Oh, siap. Wah, mah kumaha tuh haji mah. Isuk pageto iraha tuh bener moal bayar uing ke. Hampura tuh kan baik pasti dibayar tuh dinya ge ieu sarua dibayar. Oh, kamu foto habis ieu ku foto wae mah. Wih, cek apel pagawe macan kamu mah. Hampura, engke lah gampang jadi bumi berenang. Namun saya ningali heula pagawean kamu ayeuna. Siap. Isuk. Isuk. Mangatunya. Mau kemana? Balik aja ya. Rutin. Masuk atuh. Padewe Pak Haji isukan. Kade garokeun. Tah, itu tuh. Ah. Itu anu kemarin ku si Ocong salah teh ya. Oh. Udah rata garokeun we sarua ada tanuran kemari. Oh, garokeun. Heeh. Oh. Padewe si bener mayarna. Jadi wae pasti dibayar pokok moal. Oh bisi teh Hanas kesang tegel kana bujur-bujur. Oh, bae atuh. Bayar. Udah dibayar ieu nya. Oh. Balik tuh. Sok, Cok. Kade nya garokeun. Oh, siap. Ngalah cacing eueuhan euy, sebelah mananya euy. Harese ngalah cacing teh. Aku dengan ayah lumayan iki, cenah lah. Udah euy di mananya ngalah cacing? Harese pisan atuh cacing teh euy. Aing ngalah cacing kur hiji rek mahi kumaha tuh kaburit ieu. Mana keur naon ieu? Ngalamun wae kasurupan sia maneh. Emang Alhamdulillah. Naon tuh mah teh kukurutuk wae. iya urang tadi ngalah cacing harese menang hiji rek nepi kaburit kumaha. Udah pugu udah malak sia teh. Kapan babari ningalina baseuh galenganana. Aing naon? Curhat. Tuh dia. Besok dieu kidinya. Dia di dinyana anu pura we kopi. Sentak-sentak wae. Kumaha naon? Teh Urang, curhat. urang terek curhat, urang terek curhat. Urang euy, kaingetan wae awewe urang euy.
Nah, itu daek sare gitu atau kumaha? Ini aing percaya untuk daek sare saminggu. Wah, menya. Wah, teu daek sare bareungit mun kamarna maneh mah. Eta. Mun di kumaha nya euy. Ngan mumuncanganna bolotot itu ari panon mah peureum nya. Goblok ari ngaran memuncangan mah peureum. Berarti maneh teh bohong beuh pemikiran ka boga maneh teh. Nyaan urang mah. Kumaha nya euy, urang hayang papanggih euy jeung aya urang euy. Yang papanggihnya? Ari nomor HP-na boga. Nomor HP di blok urang WA aing di blok. Nah, kumaha tuh karunya maneh ngabatin atuh. Paksa we urang kieu. Teu ngeusing sabar we nama. Da ari jodoh mah ka mana ieu. Ayeuna mah anturiu urang. Urang yang panggil jeung kolotna euy. Hayang nanyakeun masalah awe urang di mana gitu. Hayo we maneh mah hayo we kamari geus dianteur ku urang. Maneh mah ngariweuhkeun dianteur ku urang oge. Ngariweuhkeun ge da urang mah kopi aya, bener teu? Heuh, ari kana eta nama. Bener maneh, kopi aya urut aya. Ngan ngariweuhkeun hungkul di jalanna maneh mah ngerakeun. Jabani maneh mah sapopoyok ka kolot batur teh. Sebentar lain pimit bahaeun urang mah da. Geus atuh aya nama urang isukan kurang dianteur deui insyaallah mun aya umur urang. Kayak kurang dianteur deui. Mudah-mudahan mah maneh sing terehnya. Tereh naon? Tereh cager gitu. Kade bisi ngadoakeun tereh paeh aing kumaha mah bisa nganter apel meureunana ka maneh. Bener euy. Gitu urang balik heula. Urang teh ka maneh teh asa ka Kemaran. Asa ka Lanceuk. Benar kitu mah. Lanceuk tere maksudnya. Lanceuk tere. Tuh. Geus urang erek ngurak heula euy. Sok atuh. Nya. Ada sing menang loba we Kayak belutna ka urang keun. Iya. Yok, balik heula. Siap. Urang ngarek ngaulang heula. Sok. Yo. Naon deui atuh? Antur yuk. Ka mana? Urang ka imahna. Ayeuna. Daripada ngurak pangaranas yuk. Maneh mah urang ngurak urang bieu. Teh tangan heula. Ieu ka urang. Arek ka imahna euy. Duh. Kopi euy. Tuh nya euy. Misalnya urut sahanya euy. Nih aing ieu bakal penyakit mah. Moal sok we uyup lah. Uyupnya. Uyup we. Lumayan daripada meuli. Bener. Yang mana? Daripada kasbon. Ning. Bela ada hasim-hasim oge lah lumayan we geunah. Kita teuing ciduh saha lah. Heulah, Uyup lah. Kapar euy yang dahar. Mata kita balik ge urang ka maneh. Balik heula ya na. Balik heula. Ayo tuh. Kacang lain euy. Lain jaat batur. Sejarah jiwa di dinya mah nya. Cing. Nu batur. Ala euy ayeuna mah. Sautik doraka, loba doraka. Terserah maneh we lah. Bener teu. Geus urang ek ngurak atuh di eueuh mah. Sikeun deui atuh. Bisi di sawahnya. Si sawah. Apa tuh? Ek ngurak maneh mah. Milu mah ngurak. Ayo. 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 Ayo jelema mana? Gue geus tau. Tau we. Uy. Mau tuh? Bela? Iya. Iya, yang lain ya. Yang cair eta mah. Kalau ke mana? Mana? Kawawu euy. Nyanya? Orang di hidung kan pakai duduk we. Ayo tuh. Pak. Abi teh ka bumi ngan teu aya wae. Terus aja. Dua ya. Hari itu ada yang ieu teh. Sangat. Kumaha? Abi teh bade naroskeun si Neng. Terus mah
Ari Seneng teh kemana? Oh, kemarin teh mangkat deui ka luar negeri. Duh, kan bade neraskeun kuliah. Buat nama ada buat teh salam we cenah ka si AA na. Gitu. Da kemarin kan bade tarosan ujang kumaha rencangan ngantosan mertua di dinya teh aya wae. Ji baud nya. Aduh ka eta masalah baud itu nama gitu. Masukin baud we, Pak Abi. Iya tuh kontak geus. Atos semete mandi blok we anak. Oh. Kumaha atunya? Tah kone meureun jodoh moal ka mana ieu meureun. Keke baik deui meureun. Jugan jodohna gitu, lain jodohna mun jodohna di dinya. Bener lah, lamun lain jodohna meureun ka batur meureunan. Ulah gitu Pak, sigan tuh ngarestuan Pak Abi teh. Ngarestruan nama. Kan aing geus kumaha tuh dak kuliah budakna. Jadi bingung serba salah nih. Maha teh bobogohan hayang kuliah hayang teh. Anu ge atos samingon Pak, henteu bobo. Bareungit meureunnya. Seurungit ongko bege ngaimutan si Neng ongko. Sugan teh muncangan botot meureunnya. Ari muncangan bolotot wae Pak. Ari maneh ayeuna saha ayeuna? Urang mah jomblo happy. Jomblo wae maneh mah. Da jodoh mah tung sae nu ngatur ieu atuh. Urang mah Yo, santuy we. jomblo geus non jomblo. Non jodoh geus anu ngatur dari urangna teh ikhtiar mah teu neangan. Da urang mah Nya hayang sia arek ngawinkeun anak me maneh. cacing Pak. Lah bade mah moal duitna we. Yo uing mah neang ningali heula awewe anu bener-bener ka uing. Uing mah kitu. Anu nerima aku apa adanya dan menerima keluarga aku apa adanya anjing. Kedan tuh. Tur pisan. Ieu pisan. Berarti perih wae urang mah. Manehna. Ya, Sia ieu geura jadi jelema teh tong sombong goblok sia teh. Sombong ieu jelema mah. Nya tuh Pak, abi berarti kintunulanya. mangga. Nya, Ya sok, siap. Mangga. Alah anjing. Ya, Nggak. ayo, yuk, Ah. yuk. Ngasok nggak. Ayo. Mangga. jadi inget kieu urang euy duh. Seneng. Kenaon ayeuna nya euy? Neng abi kangen ka salira. Neng abi bogo ka salira. Duh, ingat kieu euy duh. Berang lamun mun peuting dina impian. Panasnya inget, aduh gitu euy. Kieu teuing panasnya